Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci margi ku rahmatna, urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga acara perpisahan siswa kelas 12. Ibu Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru sarta staf tata usaha anu kusim kuring dipihormat, sarta rerencangan sadayana anu kusim kuring dipikacinta. Simkuring Zulwan Nusa Fitri dina kesempatan ieu dipercaya jantan panunggu catur pikeun nyuyun lumangsungna ieu acara dugi karengse. Supados teu nyengkolong kana waktos, mangga urang regepkeun heula runtuyan acara anu bade dibidangkeun dinten ieu. Kahiji aya bubuka, kadua maos ayat suci Al-Qur'an, katilu biantara-biantara tipupuhu panitia perwakilan siswa sareng Ibu Kepala Sekolah, kaopat pamasrahan piagam secara simbolis, kalima pintanan seni ti papada kelas, kagenep doa sareng panutup. Alhamdulillah acara demi acara parantos kalaksanakeun kalayan lungsur langsat. Mugi-mugi ieu perpisahan sanes hatosna urang pegat silaturahmi. Nanging janten langkah awal pikeun ngahontal cita-cita anu langkung luhur. Simkuring salaku pandubu catur neda hapunten upami aya cariosan anu kirang marehna dina basa atanapi tata krama. Urang tutup ieu acara ku bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.